Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sarang pidangan dongeng Sundanya. Urang ngedongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantun jejara carios si Endul Jawara Olokejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kadongeng Mang di manawi ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin dilalancarkeun sagarupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangge nganuhunkeun kanu parantos like oke komen. Mangga mitra supados senyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangu kene kumaha terasna ieu carita si Endul Jawara Olokejo. Sok kaparayun sadayana. Kilintung sapara kanca teh ngadon pating jaran tua we. Bari melenyun arurud bari mikiran kumacarana cenah supaya bisa asup ka jero guha. Sabada dipikir, nepikeun ka ulang oge atuh, tetep we bingung. Kumaha cenah lantaran eta kakuatan teh lain bandrak-bandrakeun. Lamun maksakeun asup ke tang tu bakal cilaka. Atuh kilintung teu nangtukeun sikehepna. Iwat tiku cara muntang tulung cenah ka jalma sejen. Sugan we aya jalma anu bisa noropong. Nah naon atuh kakuatan anu ngahalangan eta guha. Sugan we ari ku jalma bisa mah cenah anu ngahareti kana ilmu gaib. Bisa ngabukakeun atawa bisa ngungkulan eta kakuatan gaib. Dipikir ade bolak-balik kuda we kalaka butak dipikiran oge. Lantaran urang teh moal bisa ngungkulan eta kakuatan gaib euy. Dipaksakeun oge matak cilaka. Kukitu nah urang teh kudu muntang tulung minang saraya ka jalma sejen. Kudeneangan jalma bisa kaya kieu mah. Janten kedah milarian jalmi tiasa. Nah tiasa naon kitu Ki? Nya eta anu bisa meulah tangkurak siap balagu. Jalma bisa teh aya lian ti dukun atawa paraji sakti deuleu. Jalma bisa disebutna. Dengekeun si Asmo. Jalma bisa teh neangan dukun atawa nu ahli kana pergaibana di siap balaguk teh taku. Alah, semohon punten Ki, bakating ke ulang mikiran kumaha carana asup ka jero guha. Enya, aduh, abi teh jadi lieur pokona mah. Enya saya nama urang milarian dukun we anu tiasa mukakeun lawangna supaya urang teh tiasa abus alias tiasa lebet. Mengpeung siang keneh Ki, susukeun we atuh di lembur nu teu pati jauh ti dieu teh kengeng dukun ampuh paraji sakti. Semohon saya nama meninggal ayeuna Ki. Ulah diengkekeun deui euy. Ayeuna keneh urang indit. Urang neangan lemur anu teu pati jauh ti dieu. Urang teh angan sugan we aya dukun atawa jalma nu ahli kana pergaiban. Ayo, andam euy. Ceuk Kilintung ngajakan kakadua anak buahna pikeun neangan dukun atawa jalma anu ahli kana pergaiban. Atuh tiluana teh jung carengkat geus kitu mah kebate lumampah naringgalkeun wewengkon pasir loa. Nu lempang teh pating kuruput mapai-mapai jalan anu rumpil. Beras kasisieun kebon kaituna tepi ka sisi lembur. Geus katempo kiwari masunan imah anu rentul. Atuh nu tiruan teh laju he. Manehna teh ngintip-ngintip ka eta lembur. Tuh dalek ku sia euy. Aya warung ayo. Urang ka itu. Tapi omat ulah nyurigakeun euy. Ulah arek nyieun kaributan. Sugan we nu boga warung teh daek nuduhkeun. Bisi-bisi di dieu teh aya dukun euy.
atawa paraji sakti. Kade sia maneh duan. Ulane mungkin sikap anu pikasieun. Alah semun ki. Keun we abi duan teh bade pura-pura we ki moal ngatarakeun maneh. Moal ningalikeun lamun urang teh jalma jahat. Ah, kabeneran ki pugu ieu beuteung galing malapari teh. Alah, enya ki. Saya nama urang reureuh we bari nanyakeun ka si bibi warung susuganan terangeun di mana aya dukun. Heueuh ieu Asmo. Tapi bedog jeung gobang urang teu neuneun heula euy piraku urang teh mamawa gobang jeung bedog. Keur mah baju urang teh kapan? Baju jawara euy. Bisi eta nu boga warung teh soakeun. Jadi bedog jeung gobang teh urang sumputkeun heula galing. Heueuh itu tuh kating urang teu neuneun we euy di darungkun. Ngara aman. Bener euy. Loi hade ge eta bedog jeung gobang teh diteuneun heula. Antaran lamun mamawa bedog jeung gobang mah nu boga warung teh bakal soakeun di sagana teh arek dirampok atawa dicokot barang daganganna euy. Si Galing jeung si Asmo teh atuh pating koloyong we manehna teh nyumputkeun gobang jeung bedogna. Sabada nyumputkeun bedog jeung gobang mah atuh si Galing jeung si Asmo teh nuturkeun kirintung we anu litih heula ngajuk-juk ka eta warung. Di eta warung teh kasampat aya saurang lalaki anu keur diuk. Eta lalaki teh meureunan urang lembur anu ngajawe keur jajan di warung si bibi. Kilintung sapara kanca teh basa nyampeurkeun ka eta warung hate ngatarakeun, hante jurigakeun. Sikepna teh mamandapan we sopana keur atuh urang lembur teh hante curiga. Punten Ujang, ieu mamang tiluan teh ngeuring jalik. Mangga mang da lega kene sok caralik. Tembal si lalaki atuh nu tiluan teh geuk dariuk. Tekung sila torojol si bibi warung ngabagiakeun. Wilujeng sumping. Nah bade ngarasakeun naon ieu teh ngaleueut atanapi tuang. Hoyong dahar. Nyi teu kuat lapar mamang teh yeuh. Heuleuh, mangga. Da sangumah ageng rencangna oge sayogi ke atuh antos sakedap. Cek si bibi teh loba catur koloyong ka tukang. Sabot si bibi keur kaprak-kaprak di tukang, pok si lalaki urang lembur teh tumanya. Ke, nah marulih ti mana ieu teh? Mamang tiluan teh hoang zul aprak-aprakan we, ka itu ka dieu pugu ke nuju milarian jalmi nu tiasa. Mun nu tiasa ngalandongan, kasapatukun da kitu Jang. Eueuh kitu ku tante nah saha nu teu damang atuh. Sareng kawit teh ti mana ieu teh? Ari kawit mah di lembur Cinilem. Pugu ke ieu teh punana kanu gering teh. Kata Rajang kasakitane. Dah tawe lamun beuting teh sok ngamuk. Saparatos anu ka sarumahan. Pugu ke tos ka itu ka dieu. Dacan dipareng, dacan ngajodo. Dacan aya nu tiasa ngalandongan puna anak. Eueuh kitunya karunya teuing atuh. Napangkeun. Abdi teh wasta teh dudung ke. Saupami percanten mah. Kalaresan di dieu ge aya jalmi nu tiasa mah. Mudah-mudahan we atuh tiasa ngajodo. Nya tiasa dicobi di dongkapan. Kalaresan atuh kitu mah Jang. Nya nuhun we terus ngawartosan. Ke saha jalmina, palih mana bumina, daya lepat na bari dicobi we gitu. Nini muri katelah nama eta teh mamang. Nya saya nama ka itu we cobi. Dan nu ti mana mandi oge. Dararamang geuningan. Anu kata Rajang kasakit, arananeh oge. Pokona mah nu aya hubunganna sareng warga Iban. Tiasa dilandongan ku Nini muri mah. Di dieu mah pokona mah tos teu pireuk deui. Malihan mah tuh palih ditu bumina teh. Nya pantun ngidul we. Dah gampil atuh milariana oge. Nya nuhun Jang. Sok mangga gara ditaruang heula ayeuna mah. Punten nembe teh. Ngahaneutkeun heula rencangna rada lami. Ih, geus dawios nyai nuhun. Hayu Jang. Orang tuang jeung mamang ye. Piraku mamang teh. Nyukur tiluan we ieu teh hayang we disarengan ku Jang. Sumuhun Kang. Aya tuh urang sareng yo. Mangga. Sok ilajeng ngiring raos pugu ge ye.
Kuring mah masih keneh wareg ieu teh. Nembe teh nuang jelabria sareng goreng ulen. Kalau teuing. Nu tiluan teh dekul we dalahar maningali med sabadareng sedahar. Laju wae atuh kuragiru mayar urut daharna. Samalah urang lembur anu cicing dinya ge ditraktir we dipangmayarekeun. Geus kitu mah tirona teh kebat ninggalkeun warung. Arek neangan imahna nini muri anu disebutkeun ku urang lembur tadi. Sajeroning ke lembang tinu tiluan ti diselang we bari ku ngobrol. Nyata ngobrolkeun nini muri, nanya cenah eta nini muri teh dukun sakti. Bakal mampu pikeun muka lawang gua anu dijagaan ku kekuatan gaib. Tapi ngaranna oge nareka susuganan we atuh. Nini muri teh bakal bisa ngabantu ka marenehanana. Hayo oi. Orang kudu saganjang nepungan eta nini muri. Susuganan bisa ngabantu ka urang euy. Ya mudah-mudahan we Ki. Tapi kumaha na urang teh terus terang gitu. Arek asup ka jero gua tapi aya nu ngahalangan. Bari jeung dibejakeun urang teh arek nyokot harta karun. Balagu geus siapa garing nya montong dibejakeun anu saujeratna deuleu. Bejakeun mah urang teh kitu. Arek nyicingan gua. Tapi barang arek asup aya nu ngahalangan nyata kekuatan gaib anu henteu katingali. Kitu we teu kudu dibejakeun arek nyokot harta karun sia kurang ajar. Sumohon Ki sumohon. Nah atuh sia galing aya ku balagug teuing. Nya montong dibebejakeun kanu sejen kudu dirusyakeun sia. Lamun dibebejakeun kanu sejen aku mah engke. Urang teh bakal boga saingan. Sokomo lamun sinini oge hayangun karena ngapimilik eta harta karun kapan cilaka alias cilako dulu. Nya semua. Bener. Udah rusyakeun euy. Teu kungsilan nu tiluan teh geus tepi we kanu dituju sakumaha pituduh ti urang lembur. Reg atuh ngaraneuk dipangarangkan imah. Anu teu pati gede imah teh. Wangunan basajan jeung deui rada nenggang ti imah-imah sejena. Nah laras kitu Ki, ieu teh imahna nini muri. Jika kadang embe kieu mah yo, pantes nama lain imah nu kieu mah. Tapi kadang embe atawa kadang kebo. Montong gagabah sia galing. Bisi ieu teh imahna nini muri. Lantaran sakumaha pituduh ti urang lembur deuleu. Gandeng sia bisi kadengieun, cilaka lamun kadengieun teh. Dari ke penuh. Moal daek di puntangan tolong. Nya jampe sia galing maneh teh. Eta bibir teh ulangan caprak teu pararuguh ka mana karep. Lamun sia kadengieun kuno boga nama nu boga imah. Cilaka deuleu. Atuh da euy. Nya teu pantes jadi imah mah kaya kieu mah. Pantesna oge kandang bae atawa kandang muning. Piraku arek bae anu nyicingan oge. Bener Ki. Iwir si galing mah kedah disurilam. Ngacaprak teh ka mana karep kumaha sia lamun kadengieun ku nini muri. Wangkaning ahli kana pergaiban. Deres ya. Jublek diasupkeun kana beuteung maneh. Alah, euy. Kumaha lamun kasigong disebutkeun imahna jiga kandang kebo atawa kandang me. Deurak penuh. Alah, kumaha lamun coet atawa jublek diasupkeun kana beuteung dewek. Alah. Euy, moal. Bangga sia matakna. Azok, ulu ge salam euy. Sampurasun. Punten. Nah aya jelema di jero. Punten, mangga. Saha di luar? Bose masuk. Ka jero da teu ditulakan. Kadenge ti di jero imah teh aya nu nemalan. Sora nini bisa jadi bener ieu teh imahna nini muri. Anu nemalan teh daya lianti nini muri. Klutrak atuh panto teh dibuka bray. Kata embo di tepas daya nu keur diuk sanini-nini anu geus cetukuis. Laju wae atuh netiluan teh arasup ka jero imah. Punten, Nini. Nah ieu teh nini muri. Alah, benar Ujang.
Nya nini muri. Nah saha atuh si Sujang tiluan teh. Nah arek tatama kan ini gitu. Benar pisan ini kuring tiluan teh arek tatama nepangkeun ngaran kuring teh Ali, tah ieu Janggali jeung Jang Momo. Nepangkeun ni abdi Ali taya si Momo. Nya jadi Jang Ali. Jang Gali sareng Jang Momo. Ke arek namaan naon kitu ye teh saha anu gering. Teu aya anu gering nini. Dongkap ka dieu teh. Sejak nareka ieu teh buku ke menakan kabingung. Lantaran aya hal anu teu kaharti. Nu aya hubunganna sareng urusan gaib. Urusan gaib nah urusan naon kitu pek Sujang. Kurah arek diding-ding kelir sindang jeung siloka. Bejakeun kan ini sacerewelena ulah aya anu ditutupan. Mudah-mudahan ini teh bisa ngabantu. Sing percaya da teh saeutik jalma nu datang ka dieu teh tisuklakna tisiklukna. Rupa-rupa persoalan gaib kun ini bisa diungkulan, bisa direngsekun. Kieu ieu teh nini. Nya kuring tiluan teh arek nyicingan guha. Tapi aneh, eta guha teh jika aya nu ngahadang ngahalangan, teu bisa asup-asup ajan ka karangalengka. Nya kalawang guha teh ada ngajengkang we, aya kekuatan gaib anu ngahalangan da kitu. Janten datang ka dieu teh ngahaja. Mugi awe nini teh tiasa ngabukakeun. Nah, aya kekuatan naon? Pamaya eta guha aya nu ngagegeuna, mugi atuh tiasa disinglar. Supados kuring tiluan teh bisa nyicingan eta guha kalawan aman eueuna naon da kitu nini. Aeh jadi Ujang tiluan teh arik nyaricingan guhanya. Leres ini telepat bade nyicingan guha. Aeh na atuh. Kawas eueuh tempat sejen bae kapan meureun aya imah. Janten kieu teh nini. Margi kapan abdi tiluan teh gaduh padamelan di gunung. Biasa we lah. Ngalaan kai kitu tah dijaga kai. Kukituna kulantaran teu aya saung. Alasan aya guha. Bade manok di guha we tah kitu. Namung ceuk tadi teh basa bade di lebatan teh aya kekuatan gaib anu ngahalangan anu teu kahartos tadi ni. Mugi awe tiasa disinglar lah. Ngara tiasa dicicingan, percanten lah. Percanten. Nini tiasa ngabantos. Nya kaharti ayeuna mah. Atuh kun ini urang teang heula nah aya naon sabenerna di eta guha teh. Na bisi aya anu ngagegeuna terus teu idin arek dicicingan ku maraneh tiluan. Kun ini bakal diimpleng heula. Kariekeun Ujang. Tuh parukuyan di juru. Mangga nini. Ke urang candak sakedap. Koronang si Asmo teh nyokot parukuyan. Tekung sila geus ngoronang nyamperekeun ka sini ini. Song diasongkeun parukuyan teh geus kitu mah. Guru wae parukuyan teh diseungeut. Usiwal sinini murid teh ngaluarekeun menyan. Sagede kaleci gunu geus kitu mah menyan teh dibeulem. Paladog atuh haseup teh meuni mulek. Sengit menyan meuni nyambuang. Katempo nini murid teh kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamakena. Kawas anu keur mapatkeun jang jawokan. Arek ngimpleng, arek nempok ka guha anu dimaksud ku kirintung sabaraka hanja. Nah aya naon cenah di jero eta guha teh? Makhluk naon nu ngahadang ngahalangan? Balihang hao nu anggang keraka sawang. Nu gaib keraka tembong. Balihor. Ayolah samala. Malah kasih diberi. Ajian ko. Si Galing jeung si Asmo teh untung we masih kena bisa nahan. Lantaran
hayang seuri atuh ningali pamolah sini anu mapatkeun jampe pamaken di barung kulaha klek sirahna teh kawas monyet keur sakalor bibirna nu jeble teh direnyu-renyu pugoe atuh. Si Asmo jeung si Galing teh memehan teu kuat nahan pikasirieun ngan bae dipolototan ku Kirintung atuh ditahan we. Sabadareng semapatkeun jampe pamakena geus ngimpleng-ngimpleng ka guha anu dituju. Laju wae atuh si Nini teh beunta bari pok terus sacarita. Paingan atuh. Nya maraneh tiluan teh teu bisa asup ka eta guha. Lantaran eta guha teh aya nu mager ku kakuatan gaib anu pohara luar biasa mangrupa raja. Jadi lain kakuatan bangsa lelembut. Tapi ieu mah pamolahna jelema tah kitu. Jadi jelema anu nyieun teh. Nah saha? Kinten kitena eta jalma anu ngahaja ngarajah lawang guha supaya kehalangan we kitu tah ya kekuatan sangkan teu bisa dilebotan teh ni. Aku nini teu bisa kataropong lantaran nya poek ngandung harti eta jalma teh lain jalma samanea boga kekuatan anu luar biasa. Allah kitu oreng teh ki kumaha teh geus kieu? Jandan aya kakuatan gaib nu ngahaja dijieun ku jalmanya. Benar pisan teu salah. Keun bae Nini teu apal saha jalma nu nyieun raja atawa pager gaib teh. Nu penting mah mugi awe Nini sejang ngabantu. Eta gua teh tiasa diasupan ku kuring tiluan da kitu. Heuk, ku Nini bakal ditarekahan. Nya sangkan maraneh tiluan teh bisa asup ka jero eta guha. Man bae aya syaratna ieu teh. Alah, nah syaratna naon wae Nini? Pek-pek geura bejakeun naon wae rupa syaratna. Pasti kukuring tiluan teh bakal ditedunan, bakal dicumponan lah. Nya Nini ulah sieun pokona mah. Lamun urang tiluan bisa asup ka jero eta guha, Nini bakal dibayar, bakal dibere buruh anu lain saeutik Nini. Pasti bakal nyugemakeun. Nini murid teh mane turing kaget atuh. Nah cenah eta nu tiluan teh mani katempo kawas anu bunga. Marahan mah lamun daek ngabantu sok komo bisa maraneh asup ka jero guha teh bakal mere buru anu kawilang gede atawa gede pangajina. Tapi teu lebah pikir eta Nini murid teh pokoe kadenge cacarita deui. Nya alus atuh ari kitu mah heug ari daek. Kana syaratna mah daek nyumponan kana syaratna. Syaratna teh kudu neangan Cikiih Bagong. Terus eta Cikiih Bagong teh diawurkeun di lawang guha. Bari jengkeh bakal dibere ku Nini jampe jang jawokanana tah kitu. Janten, kedah miladian heula Bagong atuh Nini. Semohon ngara ka ala Cikiihna. Ih nya atuh kumaha bae carana. Pokona mah kudu menangkeun Cikiih Bagong. Meureun urang tiluan teh kudu moroh heula Bagong kaya kieu mah. Nya ditewak. Tuluy ditandean lamun kiihna. Keheula Nini, keheula. Nah syaratna teh tiasa digentos. Mohon teu ngangge Cikiih Bagong. Tapi ngangge Cikiih si Asmo. Lantaran si Asmo ge sami sareng Bagong. Mani pengar. Ih, teu bisa diganti ku nu sejen. Siwati ku Cikiih Bagong anu kudu dibanjurkeun di eta lawang guha teh. Kakara eta raja teh bakal laas kakuatanana tah kitu. Kumaha sanggup? Nya mangga Nini sapirage Cikiih Bagong. Keun kukuring tiluan teh bakal disayogikeun. Janten kumaha saterasna ieu teh? Wayahna we ayeuna mah geura moro Bagong heula. Kudu menangkeun heula Cikiih Bagong tuluy dibawa ka dieu. Engke ku Nini bakal diparancahan. Geus menang barancahan mah kari manjurkeun we ka lawang gua. Sakitu. Jeung deui ayeuna mah waktosna beak. Euleuh mitra waktosna parantos nya kapan? Sageula urang tunda jajar carita si Endul jawara olok ke jodoh ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun
tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganananya. Mang saeulanan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.